rempel samia pang-pang sekar mekar inggalike inggalike pandele si pandan arum si pandan arum Panglus lampah kipunia noman perbansana suta parantos malih warna jadi hiji satria anu ganang pertengtang kalayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta di satengahing marga memang teweleh jadi pusirna paninggali jalma ku kakasepanana itu kayaanana tuna lampah eta kacarios di satengahing marga ku seueurna jelema-jelema anu bade ngintunkeun katuangan leuteun sareng angean nyaeta ngintunkeun bantosan anu kakenaan musibah wayana sagara sabadarat ribuan anu korban nyaeta dina ngajalankeun kasosialanana ngintunkeun rupi-rupi obat-obatan angean tuangeun sareng sajabina utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan keamanan ka Raden Gatotkaca Raden Abimanyu seueur kareta-kareta ratusan kareta margi sanes mengukur ti nagara Mandura ti nagara Amarta ti nagara Astina oge sami nyata ngintunkeun tuangeun leuteun sareng sajabina utamina obat-obatan ka hiji tempat anu kakenaan ku musibah anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut maseur anu korban wayana seueur anu ngintunkeun tuangeun angean leuteun sareng obat-obatan dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon nguseup dina cai kiruh api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal keur kapentingan pribadina jeung konco-koncona utamina anu blak-blakan wae menta eta kakayaan hartina ngabegal nyaeta aya nu mingpina pengawakan jangkung gede Simardada BWC Merostaya Papadana ngempalkeun konco-koncona merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar tina gendingane pun waledan adia konco-konco ya inge kumpul inge bangga
konco-konco ya menang bejati salah seorang juru talungtik yen poe ieu bakal datang kiriman deui kasih si basisir anu kakenaan ku musibah kanza ya kulantaran jalana kabeh raruksak sasak-sasak raruntuhan kanza aing api-api rek nepikeun eta harta kakayaan padahal dipengkolkeun keur kapentingan kula ya lamun teu kitu aing ti mana nyatu kanza sabab dina zaman kiwari moal seubeuh beuteung lamun teu bari ngarugikeun batur kanza kadar doraka kumangke ya mung penghirup kanza mung penghirup hayo kumpul Darah ramang sadayana dulur-dulur. Aya pangesto ulah. Ai salira damang. Mojo euy. Anu ai sami-sami damang ulana. Kade dihareup aya Pak Alit. Aya Pak Alit di Polda. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Moal, arek bebeja mah nyumbang masjid teh. Heeh. Alah. Aya ku geunah